margi ieu oknum anu masih kene di Harudum anasir anu masih kene balawiri anu sasatna teh ngaruntagkeun krisis kepercayaan masyarakat ke pemerintah Itu lir ibarat angeun syapariuk karagragan tai cak-cak 10 jelema bener katumpangan oknum hiji nu 10 bakal kabawa coreng nu ke 10 bakal kabawa goreng bau ya kakotoran sadayana tah di dieu panginten kapayuna kedah langkung tegas ulah sote urang ngaberantas penyakit masyarakat tapi kaituna kudu ngaberantas penyakit pejabat di antawisna korupsi kolusi jeung nepotisme ulah rasa urang boga rasa jadi pejabat ulah boga rasa aji mumpung sareng sajabana ya kitu tapi punten Gusti abdi nyaeta ngiring jabung tumalapung nyarios sapertos kitu iya teu naon memang eta anu kudu dibejakeun ka kula sabab laporan ulah meh kareupeun kula kudu alus wae sabab kaula lain sekali dua kali ngadenge yen oknum-oknum anu masih keneh ngaganggu kana kestabilan negara anu bakal bisa ngaruntakeun wibawa kumara negara itu Gusti leres ieu mah syukur sumangsaran sumangsi itu ieu kritik we kritik membangun halus dau memang kudu kitu sategasna tenan kudu ngadek sacekna nila saplasna nya ceknya na lain cek lainna sabab urang teh diungkulan ku kitab dina mangsa jadi pamimpin sanggup korban negara jeung bangsa ngorbankeun nyawana disumpah pula anu ngaganggu sanajan bari jeung masyarakat urang sanajan bari jeung bawahan ngandung harti eta teh musuh sabuyutan rayi timbalan urang pada saling ngeuingkeun we jadi laras saling emutan we jis nya da kitu apanan urang teh salira sareng kaula lir ibarat supir jeung kenik supir nundutan kenik bagianana eta alus kitu daun ngan hampura akang rek mungkas caritaan anjeun duaan ngeuna negara jeung bangsa sabab ngahaja akang ngondang anjeun ka dieu teh memang aya hal tepikeun ngan tepikeun teh ngeunaan pribadi akang ya pribadi ieu mah eta deui perkawis pribadi oh bade naon Gusti cobi asyara reuwas aya ngomongkeun masalah pribadi-pribadi gitu teh ya tara-tara tidak sari cenah kitu ya asa geumpeur ya seperti abi dipanggil ku si Ian duaan ngobrol asyara reuwas deh rasana terkejut daun perkawis naon cobi ngeunaan pribadi teh kumaha meureun katingali dina syariat akang beuki ngapegangan awak teh rayi alah ai ku kitu teh mah laras aya menawi teh nuju diet ngorotan lain diet tapi aya kahayang can laksana rayi pikiran manteng tapi kahayang mah keuk kalayan akang teh inget kana saur empu kecap pujangga tanpa tutugan sagara tanpa katepi sodagara teu waktunya unggal poe neangan usaha anu leuwih mucekil tibatan anu diusahakeun sapopoena
Pandita tawarag ilmu unggah poe bukaan kitab ciri-ciri masih keneh kurang ku ilmuna. Sok komo akang meren apa raja berat bengar bro di juru bro di panto. Ngaloyak di tengah imah kunci lait loba duit. Ngenanya nih loba kedan loba keton. Sacara tempuan batur mah naon kakurang akang. Naon atuh kalemahan akang da sidik akang mah masekon dina rupaha dina harta beunghar. Dina kasakten akang teh raja ganggaong ahli sihir. Pilih tanding sudah lawan. Tapi inget yakin kurang teh setiap makhluk bakal kakenaan kupati. Hirup kakungkung kupati mau tapal di mangsa. Mun datang sok rajin ngerodohan tepilih-pilih mangsa. Kadang-kadang berang kadang penting. Hang tepilih-pilih mangsa rayi. Mata mun teh akan mulang kalam dengan bari jeung loba dosa bari jeung kahayang can laksana pati-pati akang oge kapikiran teh lobak dibuk harta bana horeng si mana horeng terjadi jaminan pikeun kebahagiaan hirup akang pribadi. Dina lebah kasaktian akang sanajan bari jeung pangsaktina. Loba negara anu jadi jajahan urang unggal peti dibere. Tapi da sidik akang oge makhluk setiap makhluk akang ngarumasakeun di luhur langit masih keneh aya langit. Akang pangabisa oge loba tapi akang kudu bisa mawas diri ningali kana tangtungan hirup da ai manusia mah bisa keuna ku umur kasakten bisa ngurangan. Tak bukitna ame mulus bandus berkatur salamet. Akang teh hayang boga cita-cita. Ieu cita-cita teh kakara kapikir ayeuna. Satu tas nampi katerangan anu tangtu. Gitu. Rai. Cita-cita margi ninggal keterangan anu tangtu. Bener. Loh. Keterangan kumaha? Ya. Di mana mangsa urang mulang kalam-kalang dengan anu bakal bisa ngajait urang tina seuneu neraka teh litang ti doa budak anu soleh. Eta moal ditolak mah golan. Putra anu soleh. Bener. Bakal ngalir mah eta. Anu bakal bisa ngadoakeun budak anu soleh. Sedangkan akan ngukur kana wujud mapai kana apa turunan akang eueuh nu soleh. Milik diri we. Kapehanana oge jararahat da meureun turunan siluman da maklum bapana siluman. Jadi watak atau jadi watak bulan. Balalangorna luar biasa. Nya kulitnya daging gitu. Anu kahiji osok dugem, anu kadua osok mabok. Sok mabuk. Ai anu katilu mah resep kana kasenian bajidoran tapi anger tetep nyekek botol. Paur. Kalau buki anggot eta mah. Kabehanana eueun wecreug. Maklum teu kadidik ku akang rai. Teu kageros. Gitu i. Sabab pamajikan akang apal meureun
pamajikan akang eueuh sahulueun jeung akang kabeh bangsa siluman dimimiti siluman orai beurit ucing jeung sajabah Ucing aya ucing. Ucing. Di panggung aya 2 ucing. 2 tahun mah kamari akang karek kawin jeung siluman belut Nak kumaha siluman belut. Madereur bulan. ai tadi nama ukur resep nyobek ai pek teh panggih jeung ratuna belut Cantiak. resep pisan eta kuleueurna ai dicabak ai akang teh resep kuleueurna Kubabarina. asa nempo hand body Wakang dikawin nepi ka boga turunan ai pek teh turunan nepi ka geuleuheun sarua sok ngaliang bangorna luar biasa rai Aliang cenah. Waduh laras 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 Leres. hah Kami nanti bangsa jin atuh. horeng simana horeng Terus budak soleh teh yakin bujilna teh ti bangsa manusia Bakal nyalametkeun teh eta. sabab urang bangsa siluman hah Jadi watak. dibandingkan jeung bangsa manusia jauh mula melu sebab orang bangsa siluman bangsa jin diciptakeunana tina seuneu tina unsur seudeu Panas we. tapi manusia diciptakeun tina bumi taneuh cai jeung angin Opatna. lamun mudah kadinyangan samet 25% urang teh mudah kana kasampurnaanana manusia Moal kiat golang. terus ditel mulia. sedangkan manusia teh nu kancikan budi rasa pamilih jeung perasaanana Terus taku kituna akang teh cita-cita teh eueuh deui pikeun nurunkeun budak soleh kalayan turut kana kayang cita-cita nu can laksana Tau. Akang teh hayang kawin rai kahiji awewe manusia ieu palai garwaan ayo itu Gusti Palai bojoan rupina mah. jadi palai garwaan deui bener hah abi ke Ngawayuh. garwa. waduh pada karek minggu kamari jeung siluman tumila nya Waduh hangit atuh jis. mangga Gusti upami salira palai garwaan mah weduk aya di ratu gagah aya di medan Leres. sokomo bari jeung salira sakti mandraguna daek kitu teh mah istri ti mendi wanojati mana anu bakal nolak ka salira Moal aya, moal anu nolak. Salira mah beung. kantun passion mangga bari dipangmesenkeun ku abdi pilih bari bodak isbi mangga Mak seueur. Kantun ngoli. budak penari mangga Nyok. kantun ngontek we ka mamah RR Ya, eta keur moal Nya. mana? Ya. Eta ajis keur moal teh. Eta canolina aya. atawa ka jang septa Ka dipaketkeun. ngontek ka dinya Oh, paketkeun. iya tapi sanajan kitu manusia ge aing hayang manusia nu geulis Oh, nu geulis atuh nu goreng. hayang nu sampurna alus laut ade tangtung geulis bawani ngajadi edak bawani dikudrat Cantiak cenah deh. tangtos perkawis kitu mah geus kudu geulis awewe teh Da normal. ame urangna nafsu Abeh Baik gairah. lamun teh mah teu geulis mah hoream nganap ka hanana oge Pemari bosan aja, Bas. Abeh gairah ongkoh. ngan karunya nah jadi Kang Kumaha? lain maksud kaula teh ngabanding-banding tah ai geulis mah seleratif cek Ya. akang geulis kadang-kadang cek ulah mah henteu Ya, beda-beda geulis. Benten-benten. nu mata kaula nyebutkeun kudu kawin karo geulis teh kalau dipika cinta ku urang Dipika sayang eta kulan. Kudu Nya. kudu dipikah hate. margi kadang-kadang cek akang geulis cek abdi henteu pan kitu tah jadi ieu patokan geulis mah kumaha cek panon sewang-sewang Antik sedang. Kumaha selera masing-masing. Lumatak lain ulah ngawin nu goreng ulah aing ngawin nu goreng mah pamana mah ulah ngawin anu teu bogoh Ya, eta da sabab nu goreng mah bakal aya jodona deui nu goreng deui nu goreng deui.
tos aya jodoh. Enggak hina, ente ngahina da eta mah. Pandangan sewang-sewang eta mah. Iya. Nya. Mangga Gusti. Ya. Kaula upami tea pikeun nyumponan kena kapala salira pikeun ngalamar mangga teh teuing. Bade ka urang mana, bade ka isi timeni, wanojati mana. Bade ka urang Cileuweung seueur. Bilih bade mesen ka urang Cipageran. Seueur di dieu ge sok. Mung Ka urang Cimahi seueur pula. ka urang Terobosan. Moal teu aya. Moal. Tak ka urang Bandung Barat. Ka urang Santiong. Teu sudi. Nah, loba kuburan. Kuburan Cina dia. Kuburan Cina. Ya. Ka urang mana? Kurang mana kayaknya. Pati-pati kawin urang kaula teh hayang ka urang nagara Sekar Rumambe. Duh. Urang nagara Sekar Rumambe. Bener. Turunan raja. Kaula teh geus ningali awewena malah kaula teh karek ningali oge jauh kapincut ieu hate. Putri Raja Raja. Marukan teh. Beda rarasaan asa ratuk jajantung barang red ningali eta awewe. Aya sir. Gelisna kawanti-wanti enana kabina na lucu taya nunuruban rayi waduh kakasihna namina ngarana Dewi Setiaragen. Wah, Dewi Setiara. Dewi Setiaragen. Tina namina. Urang nagara Sekar Rumambe putra Raja Prabu Cinawea. Prabu Jinawea leres pula. Waduh, gelis pisan. Putri Raja. Gelis mana jeung Miss Cuning? Banding we juga. Banding lah. Lamun heueuh mah. Dau. Iya. Gelis pisan yi. Hah? Cantik. Malah ieu kagelis sarana geus kajojo ka mana-mana. Sareng artis mah tuh wah. Sedengkeun lain akang hungkul nu mikahayang ieu putri. Ampir satatar madya desa raja-raja mikapalai anu buktina di negara Sekar Rumambe teh keur diayakeun sayembara. Tuh, geuning aya sayembara. Diayakeun sayembara. Bener. Sayembara kumaha? Kulantaran lobana panglamar disuklak disiklukna. Sabab raja teh bingung dibikeun ka dieu kumaha itu dibikeun ka ditu kumaha ieu. Nya raja teh ngayakeun kawijakanana teh nyaeta ngayakeun sayembara jago saha-saha anu bisa ngelehkeun jago sayembara eta anu bakal dikawinkeun ka putri Dewi Setiaragen. Waduh. Sayembara na gelut. Wah, Aduh jago pula. lamun kitu mah saha jagona ngaranna Jaka Gintiri. Wah, eta. Adina Sang Sudewi Setiaragen. Malah cenah cek beja geus 10 poe lilana ieu sayembara can bisa ngelehkeun ieu anu ngaran Jaka Gintiri. Ya, sakti eta teh pula. Sae atuh kitu mah. Janten kacenakana saleta bade ngiring sayembara. Bener. Upami widi ima widi naon? Keun we teu sawios kaula bade ngiring sayembara wawakil salira. Ya. Salira uninga kaboyong we ieu putri. Pasti tau. Hampura Ya. lain akan ngaremehkeun kana wawasan anjir. Leres. Tapi pati-pati kaula hayang menangkeun ieu putri teh hayang tina ladang kesang sorangan. Ya, pribadi. Hah? Kalain hayang mecak ilmu na eta Jaka Gintiri anu cenah mah kasaktena biasa. Nyage anom keneh luar biasa. Jadi ku kituna akang teh wayahna rek nitipkeun tahta kerajaan, Ya. rek nitipkeun kursi kalungguhan saeulaanan akang teh rek miang ka nagara Sekar Rumambe rek ngabelaan ieu hate anu manteng ka manehna. Aduh, eta. Kalayan menta doana ti kabehanana sangkan mulus banglus berkatur salamet. Rayi. Gusti meuni nyiar-nyiar pimelangeun atuh Ya, Gusti. sawios atuh na meni.
padahal makeun atuh kitu mah bagian bawahan. Ya. Gusti mah kari hajat nya Atuh nangap. kari nampi beres. Tong mikiran kaitu ka dieu Gusti mah. Sawios we Kakang Pati jeung abdi. Ya. Aya Nu bagian kaitu ka anak. dieu mah. Iya, teu kudu. Teu kudu. Kula asa gilig dina ati yakin bakal hasil ngaboyong ieu Dewi Setiragin. Ya. Ku kituna maneh wayana siapkeun naon rupaha pikeun resepsi. Ya. Pikeun oleh panganten akang. Di mana geus hasil ieu putri Dewi Setiragin geus kabandang ku akang. Da yakin lain ukur akang gede hulu agul ku para ratu mika yuyun para menak mika serap kolot ngeso budak era dengan mika dede ke akang Ya. Tenang. ku kasaktianan mane duaan wayana siapkeun pikeun karyaanana pikeun resepsina di mana kaula mulang ka dieu hayang geus beres na rupaha ka hayang kaula maksudna dekorasi itu ieu bener urang tatanggapan urang sagala ditanggap Ya, nangap naon wae. diantawis upacara adat Wah, mapak gitu. dakwah Dakwah. Bajidoran. bajidoran reok rongeng Kuda renggo. pencak silat Kuda renggo. Bejak. calung ngan omat pisakeun mah hiji akang mah hayang pangnanggapkeun dangdut Nahan. nar dangdut bener resep kana dangdut resep pisan Eta resep pokoknya. kunaon ka resep teh goyang domret Waduh. goyang domret Gala-gala. nu kumaha goyang domret goyang domret kang dadang ganes Juragan Pati ka bawah. mah aing hayang kabarana ditanggap 7 poe 7 penting ulah eureun-eureun Ya. kabeh seniman ditanggap kumane ha kitu tah Udin iya hijinya Oh gitu. aing menyet dibayarnya ngomean bian saya isuk teh. Kabanjur cai rupina mah kula. Janten kacinna kana salira teh bade angkat ka negara sakaroma bae bade ngiring sebara. Ya. Bener. Pidoana ti sampean, kalayan minta supaya dipapag kaula. Ngajug-jug karena kerasa karomame. Nya panginten 10 urang mah pikeun mapak salira we. Iya. Sok ini bra lalu mampah urang pada ngajug-jug na garas karomame. Sae Gusti Dah. meni nyiar-nyiar pimelangeun atuh salira teh. Padahal mau yosenya. Padahal mah kaula oge kirang kumaha apunten sanes bade mapatahan no kahayam nitah ngojay kemeri. Sungguh. Ai perkawis weweseun mah kaula oge da pilih tanding sudah lawan. Ya, biasa gitu-gitu aja mah kula. Ai perkawis eta mah Gusti. Tah ieu bukrosna. Sungguh.
irung nepi kasya gede kieu teh. Kunaon? Kunaon? Balas ditonjokan batur. Balas diadu ulah. Tapi sok sanajan bari jeung kitu kaula mah nyager tenggelan batur tetep we. Menang. Kajian kene pae ngabale bangke tibatan kaula kudu wira pakelangan. Kudu ngejat pake heula. Percaya kadinya. Percaya kena kedijayaan mah. Percantan percantan. Tapi sekali deui kula hayang menang hasil serangan ieu wayahna we. Doakeun kalian nitip ieu nagara jeung bangsa. Mudah-mudahan kayana kaula ngajodohkan Dewi Setia agar kalian hasil sing bisa mawa kemakmuran negara jeung bangsa. Mudah-mudahan ngeran mudah-mudahan. Ayo gerak pimpin sejumlah tam-tama pikeun mapak kaurang ajuk-juk negara sakaruma we. Caek mangga. Aiku kitu teh mah boga dunungan teh ese capekeun bawah. Hantenan Gusti Pati kula. Hate karana ge hate dipangpalerkeun ge hese. Sanu temelang. Sanajan bari jeung yakin ku hasilna. Leres. Gusti Prabu tatip tapi tetep we ai kemelang mah nyerengan kan. Hantenan ayah pasti we Gusti Pati. Dan tentam tamakot puta angkot puta. Kula. Ya kubul. Mangga. Hey. Ngahaturkeun siapa pangabaktos kahunyuk dunungan Eta sekol kula. mugi katampi kalayan kabingahan mugi katampi kalayan kabingahan
katampi kalayan kabingahan ngomong tuh kena lagu wae asa dina dugem poek ge teh Gusti asa di disko nyanggakeun sia mah diterima aya naon ieu teh aturan abdi ka dieu nya dina ruas kula memang aya hal tepikeun ngan bejan lah batur-batur karumpul ka dieu jauh kanya heot ayeuna sae punten Cing cobi sauran. ayeuna wae pada isuk mah bubar ayeuna sae Sukar matrosan. wah batur-batur salapur baraya sadesa kumpul euy yap ka dieu ieu dunungan aya proyek hingga bangga Kempul. sugana itu proyek rada unggulnya gustinya heeh aya job anu sae iya mudah-mudahan atur ka sia bapak kepatos geus sia Ini kesatuan mana yuk? di ruas diterima aya naon ieu teh naon ieu teh Batak muraknya jantung. ngomong teh syah taik teuing ada ruas Ini kesatuan mana cenah ieu teh? mau netat abi mah tamtama mah kieu Santara kan? nya tantara abong urang Cimahi mah loba tentara Jadi ya yang kompleks abdi. tentara di dia tentara ti brigip ieu Ya, di brigip. aduh isuk-isuk sok dagang cuankin ke ieu lain aya naon ieu aya hal tepikeun siap pokona mah abdi siap siaga naon rupa keperluan dunungan bejakeun we ka abdi nya cing percaya mayor sersan haji profesor Walah. itulah nama gelar-gelar sawar oke lo jelema teh Wow. woi haji Naon tuh matak ruas? nah rewas lain ku masalah rewas eta kumung seratna leuheung lamun seungit mah sakitu bau naga teh Eta ku hampura euy tak kulat namun di loba cagar maneh cagar hibar maneh maja aduh aing mah hayang nyawa pamajikanana we kumaha istri. aing mah nih di imah kieu ngomong kieu we aing mah sarwana ka pamajikan kieu deui lain senang pamajikan kieu nyaeta pegang wae rek pegang kumaha da disentak wae aing mah yang disentak aing mah ngomongna kieu ati ya dengekeun kita genset teh beak sih teh lamun sia ngomong tadi kitu kumaha pareum deui dulik teuing aing mah nah da teu di depan acan Eta teh kitu kulan. sing Rido da jeung dulur Ya, tuh. Rido aing mah demi Allah Rido nganu di imah teu ridoeun Di imah mangutruk kulan. iya ge ieu siniman ngutruk dan kieu heeh pukul utus lain baru kana mainna moal hajat meureun heeh Pada sekenap lagi pada hajat tuh kulan. aya naon dunungan teuing nyata bejaan heula cenah kita ngarumpul di dieu geletuk batuna kejebur batuna mah kumaha cek dunungan wae tuh siap dah pokona mah anu sagut paut jeung keamanan bejakeun we ka aing siap aman komo bari jeung ngagagu dunungan kaituna nagajeng bangsa paehan bae wadir Galak yuk. kumaha cara wadir eta suara wadir nepi ka ramanehanana saramanena tari Oh si maan bedilna tuh. lalaunan gini we lalaunan aduh lawan teuing kabasihan meureun teuing Bedilna bahasa. eta berdiri teh situ make pelor ya terus teh make pelor pelor Beron. naon nomor sabaraha pelorna teu make nomor sabaraha aing masuk mah ayana we lu nyampak saya make naon make
teh. Atuh muapae kalakah heuras. Edek seudek bodoh sia mah. Merangsang demi ado. Wali sadangan tegak. Ampun, mana we Jawa. Nah, aya deui tah. Wal miscuning ieu kula. ngahaturkeun sembah pangebaktos. Allah. Diterima. Suarana mah gede nih. Aya naon ieu teh? Suanten buat ngagoronggo. Aya hal tepikeun we. Kitu. Suara teh ngirung sih eta mah. Jeung gede. Teuing dandanan sedisi gawe. Aya suara gede. Gede nya biru. Dararamang sadayanna. Aduh. Si anjing. Nyamot sarana nyamot. Ai mah dibikang jalu. Eta ketinggalin kumaha. Ai dina tampilan mah buuk diping di blonde kieu mah awewe. Tapi dina syora jeung jakun ketinggali. Eta sugan siapa pernah beli softtek? Oh nyata mah can pernah. Sabab abdi mah can pernah kedatangan bulan. Oh, nah. Abdi mah seueur teh kedatangan Bang Emok. Kedatangan unagi. Eta sok gerit panci. Atuh saya teh gerit panci wae. Lamun siap pakai jekurak itu ya. Bagi wae. Dede. Masorana Cik cenah. sorana kayaknya. Naon hubunganana si teh aing gerit panci jeung ngadeden. Da si teh ngaganggu aing. Oh. Bang Emok teh ngawean ka aing pajakeun sia can mayar. Goblok. Tadi bikin nomorna. Enggak jadi. Iya di sarua goblok sih nanya kan ka aing ai sia. Gua stres. Mah poes ke yang kana rencangan tuh. Heuh atuh dieu siap mangga. Aduh. Abdi mah sok sakumaha kapalae dudungan disanggakeun mangga gelut hayu. Gelut hayu. Bade gelut dina ranjang kemon. Oh, hebat. Sia teh